Gilir kanu ngora. Kaleh wae make udang-udang di ku eta mah. Jak maneh ngaji budoli payah. Pemajikan yang hiji ge mercy. Aku dua ge agi aja alia naon. Pernah mobil Eropa mah CC-na gede, radiatorna 2. Jadi mobilnya mah hiji ngan radiatorna 2. Tiis ditumpang kana empuk. Nah, mudah-mudahan orang menghadir kabeh hadiah ku Allah diberi taufik hidayah. Amin. Para jamaah rahimakumullah, bakali jeung kita orang-orang di luar Islam nanyakeun. Kebenaran kan Kang Haji Siroj jeung Simkuring mah di Tangerang loba Cina. Eta Cina aya nu ngomong kieu, hayang. Orang Islam kapan mau kaya? Likit-likit hajat. Motong litit hajat. Mau macukin litit hajat. Kenapa umat Islam mesti dikhitan? Kusabab tugas pokok urang nu utama teh ibadah ka Gusti Allah. Ibadah nu pokok salat. Mun teu dikhitan bila mana kiih kek sesacikih nyangkrung dina pukulupna. Mun sesacikih nyangkrung dina pukulupna otomatis mun salat kabawa ka najis. Mun salat nu najis salatna moal sah. Mimba bima la yatimul wajib illa bihi bahwa wajibun. Kapan itu orang jawabannya? Dek menghadap Allah harus bersih. Dulu Rasul ke Isra Mi'raj di Masjidil Haram ke Masjidil lalakon pulang pergi mau naik onta 2 bulan eta ge mun ontana teu kena corona. Samemeh Isra jeung Mi'raj dibelah dadana. Dikeluarkan sesuatu nu teu layak. Padahal Rasul manggeus bersih. Diasupkeun ilmu, diasupkeun hilmu, diasupkeun hikmah, diasupkeun yakin. Rasulullah dibersihan kalbuna, Rasul manggeus bersih. Ieu mah contoh jeung urang umatna mun deuk ngahareup ka Allah, hayang datang ka Allah, teu sekedar zahir nu dibersihan, tapi kalbu ge kudu dirapihan. Gitu. Batak dina istilah jelema nu laluhur aya istilah takhalli, nyabutan ngabersihan nu kotor, babad. Kekarak tahalli, bersolek, berhias. Mun kurang diaplikasikeun dina kahirupan urang sapopoe mah ulah waka disebar eta bibit, eta pare, atuh sawana heula kudu dipacui. Walingi leungitkeun jukut bersihan digaruk ngaranna karak nyebar da kurang dicabut tapi bibitna nyebar geus poe karak tandurkeun moal bisa nandur di sawah anu pinuh ku kotoran ku walingian jeung macem-macem. Bener gak? Geus kuari aya jelema nu kieu ogah ngaji tapi zikirna pohara. Teu salah zikir mah ngan teu ngaji ieu nu batak ngan masalah. Boh lamun zikir geus mantap. Kurang ngadengeun di jauh ai ieu zikir tak kendang sih. Tapi ngaji henteu. Duk dipelakeun di mana eta mun jagong teh mun kacang teh mun pare teh mah ai sawahna can dipacul can dibersihan mah. Betul? Tungtungna manehna ngarasa ahli zikir, ngarasa ahli thariqah, ngarasa boga makom, akhirna ngaku jadi wali lantaran loba pengikut
moal aya wali dina kaayaan bodoh. Ya aku wali bodoh. Cak pengikut nabah. Kula tadi wudu laju hitut batal sudah bah. Kumaha hitut na dia. Laju manehna sholat dohor. Kan rehe sholat dohor mah. Bertengah-tengah sholat deh. Terus sholat. Beres sholat anak buah ngoet abah. Tadi abah hitutnya nyaho dia bau bah. Ngejeda gula bah. Lain pan abah hitut sholat terus bepan mun hitut batal wudu atuh batal sholat. Hehe dia mah teu nyaho. Beda makom aing mah. Ai dia mah batal wudu kan aya 4 aing karak itu 3 aya 3 deui. Bahaya melakukan bibit di sawah nu can dipaci gitu geus ngaji ulah ninggalkeun ngaji deuk ngomong ka mamana ge ninggalkeun salap mah bakal cilaka deuk ngomong ka mamana ge ninggalkeun ulama salap mah bakal bahaya ninggalkeun pangajian mah bakal cilaka komo lamun geus boga pangkat jelema ka majelisnya asal leutik ogah ngaji ieu nu bahaya tungtungna kehalangan ku pangkat kulantaran gengsi Fatihah ge acak-acakan mata keur leutik keneh belajar Fatihah geus boga gelar mah sok hese komo geus kolot cara ngaji Quran mata kurang deui masyaallah Yaquluna innahu kana tawwaba innahu kawatan baga. Karena tidak ngaji nggak sholat mata kudu make kacamata pembesar penempon letik jadi gede pemajikan masak kurang air rebon di mana dibalik kamu dibuka kacamata hurang terpenton rebon tapi lu membuka kacamata woi hurang kalau dia amat pada rebon dari disangkat tongkol giliran kiri di kamar mandi pingsan kacamata tadi buka nembok-nembokan segede jebuk hai dah maka tukang ojek ke kacamata eta cilaka keur mau muatan di rem turun teh enak mah edrum orang galeng susu ayo ngaji dek wudu pan wudu nyaho karena naon cai mutlak mustakmal mutanajis panjang Allah aqimus shalah aqimus shalah dirikanna salat pan ieu teh amr al amru bi syai' amrun bi wasail marentah kana hiji perkara marentah kana kalakamprat perkara tersebut cak ibu teh ka anakna nok ka dieu maneh enan bo nyen papais eta kan marentah kan dina parentah nyen papais di jerona aya parentah nyiar pipung sebab papais dina pipung aya parentah nyiar kalapa jeung nyen santen sebab papais kudu make santen aya parentah nyiar cau meunang tahu tanduk jeung bunti aya parentah nyiar daun jeung bungkus aya parentah diseupan sebab moal jadi lamun jadi diseupan di jero parentah sholat aya parentah nyiar ilmu rukun wudu batal wudu rukun sholat batal sholat moal eta sholat teh sampurna lamun make ilmu moal eta ilmu teh hasil lamun teu ngaji balik deui kana kaidah mimba bimalayyatimul wajib illa bahwa wajib lamun sholat teu sampurna tanpa ilmu moal hasil tanpa ngaji maka mun sholat wajib ngaji ge hukumna wajib cilaka untuk ngaji bahaya awewe kudu nyaho kana urusan ke awewean minahin enggak mau dan orang Sunda awewe kudu nyaho kana urusan ka awewean salahnya itulah awewe kudu nyaho harus tahu kan
memakai bahasa Indonesia harus tahu kepada urusan kewanitaan. Hujan turun. Alhamdulillah rabbil alamin. Orang badanana maca doa lah. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Awewe, hei, kudu nyaho tiap bulan datang tamu bulanan. Naon ngaranna? Hei, kata bahasa fikih, budak sekolah nyebutna men, namun Jawara nyebutna si bewok muntah darah. Kita bahasa Jawara. Hei Jawara ngalamun, orang kan ngalamun, yang aing si bewok muntah darah. Terus menang, ada si botak merana kena gitu ya. Ayawe jalan. Iya bapak-bapak, ada wanita-wanita yang tidak kenal majlis, tidak kenal pesantren, tidak kenal urusan head. Aing ngomong cenah ngapal Quran, keur head ge dicekal di bawah baik. Aing jelema marapi make cadar sagala. Oh, Masya Allah. Diurang lamun nyawa make cadar repot amat ya. Geus biasa bae nu penting hatena ge cadaran Bu. Amin, Bu. Amin. Ieu jelema teh aya awewe 20 poe teu salat-salat. Pas ditanya masih men. Neng, pan men paling lila teh 15 ke 15 peuting. Tadi itu nama istihadah, istiqomah gitu. Ayah darah istiqomah gitu. Istihadah. Paling satik sapoe sapeting galibna saminggu, paling lila 15 poe 15 peuting leuwih istihadah. Ieu lamun pamajikan headna 15 poe 15 peuting, masyaallah. Sobar. Ditanya, Neng, tos bersih, men kene A, 10 poe men kene A, 12 poe men kene A, cak salakina Superman. Pantes ka Superman make sempakna di luar warnana beureum eta tadi. Taju awewe nu istihadah ibu, mun pas Ramadan ya wajib puasa. Aya azan ya wajib salat. Loh, sholat, iya, kan darahna keluar kene. Pakailah body pit. Atau aku pakai whisper. Selain lentur, tahan bocor. Sholat. Wari mengenahan ayah whisper, ayah softtek, ayah pembalut. Ngan ibu ulah waka wudu lamun jan asup waktu sabab daimil hadat kategori mustahadah awenu istihadah eta daimil hadat ulah waka wudu mun jan asup waktu kos jelema anu bekser iih bekser hitut ulah waka wudu lamun jan asup waktu kan aya nu bekser iih diuk ceret nangtung ceret lompang ucret acret baik seni ulah waka wudu lamun jan asup waktu
Itu kena backshare itu. Diu. Lempang kok. Ngedeng kok. Sampai sepaknya balolong di tulangnya. Eta ulah waka. Tuh lamun jan asup waktu. Eta nu kitu ngaranna batuk berhadirin rahimahullah. Geus urang mah rukunan mah ngajina lah. Kan di ibu-ibu anu teu kaburu ka majlis penting ieu aya mudah-mudahan manfaat. Amin. Ya Rabbal. Kenapa hadirin yang diangkat karena loba awe nu teu paham urusan ieu. Ibu-ibu. Ibu misalnya head ya. Ibu misalnya darah terhenti, ulah wakan di hubungan eureun head. Lakukan dulu beberapa hal di bawah ini. Pertama, lamun ibu geus teu make pembalut geus kan, cak ibu geus kering. Tapi lamun ibu misalnya nega kamar mandi, langkah berikutnya pariksa di WA. WA eta wadah apem. WA eta WA. Kamu kok di WA. Ya, lamun di WA masih aya ngeplek berarti can eureun tah eta. Ieu cenah darahna beureum, aya nu beureum saking beureumna hideung, darah qawi, darah dhaif. Lamun beureum biasa darah dhaif, lamun beureum saking beureumna jadi hideung, darah qawi ngaranna. Aya darah head warna coklat aya, nu rada koneng aya, ieu mah cenah koneng diburi, kapat cirit ngaranna. Dipariksa di WA geus bersih. Laju ibu ka kamar mandi pipis ternyata teu beureum teu koneng berarti geus bersih. Ulah waka langsung gara-gara dihukuman eureunna copot kapas solekeun ke bagian kewanitaan di dalam. Man mun aya minyak lisik memang ge. Ulah make minyak caplangnya minyak caplang laju panas, laju main dari kipasan kasalahan. Tak salah kena teh sate. Ini urusan kita. Masya Allah. Yes, dek mana urang? Dek menuju Allah harus dibersihkan zahir dan dibersihkan batin. Menuju Allah harus ada guru yang menuntun. Jangan sampai hadirin rahimakumullah sekedar punya pengetahuan di medsos, belajar di WA, belajar di Facebook, belajar di YouTube. Kan guru teh guru orang kudu muwajahah, kudu talaqi, paharep-harep supaya ilmu orang teh bersanad, nyambung, berkah, manfaat. Sabab urang kabehan butuh pembimbing penuntun anu dudukeun jalan ke Allah Subhanahu. Geus urangna ka majlis nya, padewan ka majlis nya. Alhamdulillah. Supaya kabehan salamet. Amin. Amin. Anak-anak nu leutik dira dorong ka pasantren mumpung ayeuna teh aya kene guru-guru urang pesantren-pesantren area kene. Teknologi cukup menguasai dan mendominasi di dalam pikiran anak-anak urang. Handphone jeung handphone. Ieu budak pantaran ieu mun kumpul main FF, Mobile Legends, Captain of Eng. Dicokot ku abahna. Tadi abahna main orai-orai. Anak TikTokan. Ya Allah, nih geus kolot masih boga grup WA, grup naroyot rombongan para. Sadar nih eta buuk geus doang soun. Lain wayah nyekel HP, nyekel tasbih, lain wayah maca status, maca la ilaha illallah. Ieu wabah deureun-deureun kan datang deui kamari corona ngabesan teu babeja. Dari geus lahir Omikron anak. Corona mah makhluk Allah iya. Virus mah makhluk Allah. Tinggal urang mah babalik ke Allah. Jalamun ku Allah ditepak mah anggeus. Mata kudu diajak di kabeh umat masyarakat rakyat ku inohong diajak ke Allah. Tidak sekedar prokes saja,
tapi ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila harus diaplikasikan, bahwa tanpa Allah prokes sehebat apapun nihil mual aya hasilan, sebab sehat nang Allah, sebab cager nang Allah, sanajan prokes digalakeun tapi Allah ditukangkeun mual berhasil. Betul. Geus urang-urang bae atuh nu seuring elingan. Hayu nunggu sarolot Pak, ulah ka bawa-bawa ku budak urang. Mana Quran di imah urang? Hampir eueuh. Tapi wifi nabeun. Mana Quran di imah urang? Hampir teu boga. Parabola nabeun. Ketika berbicara tentang urusan akhirat, seakan-akan itu hanya di pengajian tanpa aya aplikasi di diri urang. Bapak-bapak, huy, ibu-ibu, pantes amat di akhir hayat urang ieu nyeepkeun waktu ngobohan sholat anu yakin keur ngorak teh loba kalewat. Diukna aki-aki astagfirullahaladzim, ya Allah, dosa aku loba-loba teh Allah Akbar, di Anyar, di Bandulu, di Carita loba dosa ya Allah. Pemonok lewat ka ditu dia ka Citeureum aya pantai cinta, astagfirullahaladzim ya Allah. Bayangkeun dosa baheula. Lamun urang geus kolot inget dosa, laju istighfaran dosa, laju minta ka Allah, ngodoan kewajiban-kewajiban nu kalewat, ieu tandana husnul khotimah. Lamun urang geus kolot inget kana pagawean nu teu bagus, dieling-eling, diistighfaran, dikodoan kewajiban nu kalewat, ieu tanda akhir hayat urang bakal bagus. Lamun bapak-bapak isuk-isuk mata poe ukuran satombak geus mulai aya pikiran doa, ieu pikiran nu kieu teh terus kudu dipupuk selama ngoracan kaburu doa, hanya nyaho ngaran teh nyaho rupa, hanya nyaho ngaran can pernah ngalakonan. Laju dipenting aing tahajud, itu suatu pemikiran cahaya nu kudu dipupuk selama ia orang ternina bobokan oleh tidur yang nyenyak, kasur yang empuk, kemudian bantal yang empuk. Aing den tahajud tah nu karolot mah urang ieu kabehan kuduna pikiranna geus kadieu. Ieu mah hati-hati si diuk masih mikiran bobogaan. Ngalamun capinjuna jabah halamun baik kunaon manuk pae capinjuna abah boga manuk itu ayo teh jadi ngendong dua. Eta lamun geus kolot masih mikiran nu eta bae deuk iraha ibadahna. Pan ku Allah dibere ya bapak-bapak. Semakin tambah usia, kemudian semakin menurun kejantanan, semakin menurun vitalitas, eta kasih sayang Allah. Seakan-akan Allah ngomong, kembalilah kepadaku. Sabab lamun eta vitalitas ku Allah dibere jak-jak bae, nanjeur bae, deuk iraha ibadah. Lantaran lalaki mah tabiatna ka awewe resep bae. Di zaman Nabi Adam ketika Hawa dicipta, deuk ditubruk can Allah, nikah heula. Datang ka peuting ieu nu ngaran lalaki ulah-ulah Haji Fudoli nu ngarakene aki-aki geus bongkok nempo awewe geulis mah polotok lompong deui jangkengna. Mataku Allah dicabut kejantananana. Awewe 50-62 tahun biasana dibere baki atau menopos gitu. Lamun geus teu head biasana kahayang rejeung, kahayang jima biologis menurun. Eta kasih sayang Allah. Jadi geus kolot teh kudu ka arah akhirat. Ieu mah aki-aki mikiran bobogaan teu hirup akhirna ngabonceng pamajikanna ka alun-alun meuli jamu. Manehna mesen jamu kuat pamajikan sari rapet.
ngobrol beri tukang jajamu gelas na mereka katuker salah minum pemajikan minum jamu kuat salah kena sari rapat datang ka imah jak pemajikan kak pan ieu urat neng hareuras aing kata di mana aing di sumur keur naon kebel amat aing teu bisa kihrapan di sekolah geura pikiran aing lamun di imah urang aya enek motor gagah aya mobil 20, 30, 50, 70, 100 juta bahkan lebih. Apakah kita sudah punya kendaraan untuk di sana yang berbentuk hayawan korban? Tiap tahun narimaan daging korban baik korban can pernah. Can teu mampu ulah sok ngabohongan awak Allah mah nyahoan eta embe paling ge 5 juta handphone 6 juta dibeli. Aing jeung korban can kapikiran ibu-ibu ngomong can bisa korban can mampu korban bohong ibu di leungeun aya nu ngaringkel koneng naon ngaranna gelang kemudian di ramo aya naon ngaranna cincin kemudian di beuheung naon ngaranna kalung kemudian di ceuli naon ngaranna tergantung koneng tah hejo pan satahun teh lila matak naon dia nulis karolot isukan dia mudah-mudahan amin 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 no tadi gelis anak mak ceng tadi kasep anak mak ayeuna mah keur beuting ngaji cak si Haji Budoli kieu cenah ge Haji Budoli ngomong korban sapi ku tujuhan kebo ku tujuhan bae ku saurang ya anak-anak mapan babaan yuk kurang papatungan yuk suring sabaraha tah supaya menang sapi hiji ieu kolot hebat amin ya ke bulan Sawal meser sapi alhamdulillah aya nu nanya wah eta naon sapi jeung korban nah lamun gitu jadina nazar korbanna berarti wajib lamun wajib eta nu korban nazar teh nu wajib teh teu meunang ngadahar daging korbanna awas ye ugu aya nu mawat maneh wajib ngan sapi jeung korban itu berarti wa teu meunang ngadahar daging korban eta mah nazar wajib hukum anyar eta mah dia udah sapi aing nu beli aing nu korban aing aku itu menang ada dagingnya hukum anyar kan geus kumaha uang bae pas waktuna korban diboncit nampeuh deukeut nu moncit tadi eta huluna jeung aing di bawah eta pingping sabelah hanteurkeun ka besan aing dianteurkeun ka besan nu sabelah deui jeung anak incu aing di bawah jeung anak incu jeroana bagi dua dibagi dua nu tukang macana pingping kanan pingping kiri jeung buntutna bawa ka imah aing atuh ilu moncit bae ngaranna eta mana hayawan korban pemikiran terhadap anak pun harus dibawa ke arah akhirat. Jangan sampai keluar ucapan dari seorang muslim, seorang mukmin, ceng teu kudu mondok maneh mah. Teu kudu ngaji maneh mah. Terus we kuliah. Nita kuliah mah bagus, tapi ngomong teu kudu ngaji eta nu keliru. Ayo terus we kuliah enggak? Wari S1 kan? S1 bah. Terus S2, sawah aing loba keneh. S2 beres, S3 sampai tararidis awak anaknya gelar bae beres SH sarjana hukum SIP sarjana ilmu pemerintahan SOS pembersih lantai nu hiji deui gatana gelarna SX sarjana ekonomi nu hiji deui SEE sarjana ngising bae ai diangsongan Quran teu bisa maca ai salatna teu nyaho tumaninah eta kolot gagal total ngadidik anak walaupun anakna bertitel. Lalaki mah teu kuliah ge lahir geus titelean ieu bertitel. Titel eta titit ngagantel geus aya. Ieu jelema anakna hayu bae terus Quran mah teu diwaohkeun syariat teu diwaohkeun bahasa Inggris wae. Teu salah henteu tapi teu ngaji eta nu bermasalah.
belajar bahasa Inggris genep tahun di lembaga Quran dari wawukeun, kitab dari wawukeun. Itu bahasa Inggris dia pulang ngomong Inggris jeung saha. Atuh datang mana? Assalamualaikum modern, aing hirup kene dianggap modern gitu ya. Kalau nanti ngerti bahasa Inggris. Bahasa Inggris mah salahnya mau doraka, maca Quran salah atuh doraka. Masya Allah. Gerage. Ulah jadi kolot anu gagal ngadidikan. Anu kosan itu bergelar ge gagal tuh ka Quran tuh ka syariat tuh ka salatna. Tapi nu hiji deui mah Masya Allah. Anakna wau ka Quran alhamdulillah. Maca Quran bagus, salatna rapi. Aya azan Allahu akbar Allahu akbar. Wudu anak, sujud anak, eta nu berhasil teh kitu. Urang maot di zarahan. Tiap Jumat zarah ka kuburan kolot mun imkan. Urang sementara ayeuna satahun sakali. Ye teu khusyuk. Baju anyar hook bisi kotor. Baju ayah dulu lucu, anak zarah ke kuburan kolot kepanggih kuburan. Sebelah poe nyiaran di kuburan kolot. Sakumaha ngalah simut dia di gitu. Sakadi kak kuburan abah di mana? Ya, yang nyiaran dia. Hari itu mau di dia apa pindah ke bebeda ya. Betul zarah ke kuburan kolot. Wow keun anak ka zarah, wow keun anak ka manakib, wow keun anak ka habaib, wow keun anak ka marhabah, wow keun anak ka aqaidul iman. Mun urang hayang bahagia caan kuburan, wow keun anak urang ka Allah Subhanahu wa taala. Urangna ulah ninggalkeun ngaji. Pan tadi teh salat teh ulah sampai dilewat, jeung ngaji teh ulah sampai ditinggal. Pan sholat maka kewajiban untuk menang kita. Haji Kudali, saya tidak bisa berdiri karena penyakit. Mungkin saya tidak usah sholat. Bukan itu jawabannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dina Quran ayat 100 ayat. Anu terjadi nasikh mansukh. Di antara ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ayat nu ieu disalin ku ayat fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah engkau kepada Allah dengan kadar kemampuanmu. Maka yakhtaliful hukmu biikhtilafil ashkhas. Kizain mawajib nangtung salat fardu barang ki umar menang dieu sabab kekuatan fisikna beda. Mala yudraku kullu la yudraku kullu. Mun ngangkat gabasan arung teu kabawa ulah ditunda kabeh bagi dua angkat sakabawana. Geus diparokeun teu kabawa keneh bae bagi dua parokeun deui ku urang. Teu bisa nangtung salat lain berarti teu kudu salat. Salat sakawasana. Kumaha salatna? Ulama ngajabarkeun paman ajaza anil qiyami salat jalisan teu bisa nangtung sok salatna sabari diuk. Masya Allah. Diuk gitu bisa jangan abah mah kunan gitu bah bisul di mana di bujur detik ieu meureun mah gede gaji loba 18 yang bisul bawaan 220 teu bisa diuk ittojaa ngedang nyangigieun hukum Allah mau berpihak kan emas semakin dibela. Masya Allah terkuat jangan kadang yang ngikir ke agama kamari tas di dokter jadi cak dokter kumaha gugur dah dokter kumaha ku abah datang kadinya ditanya bapak sakit apa aduh gugur dia dokter rongkoh nanya anak kenapa abah lagi membaringung berobat mama hati hati bapak siapa lalu ulah jadi naon kudu natanya ya. Nah, ya bapak punya gula enggak? Kopi kilo obat di rumah. Pertanyaan gula sekarang. Abang mah kuat gedeng nyangingir. Oh, gedeng nyangingir kuat. Istalko nangkarak sholatna.
Nanggarak tekuat asyara bi ra'sihi isarah kusira salatna isarah kusira tekuat asyara bi ajbanihi isarah ku kalukup mata salatna kalukup mata tekuat ajro arkana salatnya ala qalbihi make hate salatna hate tekuat umumkeun biar santri yang punya kebahagiaan. Masya Allah. Oh, alasan kesalah. Mabniun alal musamaha murah hukumah menurang nanti apa perjalanan jauh sholat mah tetap bae wajib ku Allah diberi rusuh diberi keringanan sholat jamaah baik takdim maupun takhir bahkan lamun rubaiyah manu opat bahkan selain jamaah menang kosor sagala lohor 2 asar 2 alhamdulillah khairu ummati idza asa'u bistaghfaru wa idza safaru qasaru pake lelumpangan jauh mah eta jamak jeung qasar supaya wauheun umat horeng aya syariat kitu eueuh jeung sulit nu mata kurang ngomong sulit urangna teu ngaji eueuh cai salat tetep wajib laju tayamum make lebu dua pukulan baik ulet yang lengan terburu kamu ngaji tayamum nyaho ngaran teu nyaho rupa can pernah ngaji atuh ngajedag mabok tayamum untuk hidup di korogari dokter ini kenapa mabok tayamum dok itu saya nanam yang ngaji awah wudu awah cai awah lebu pakai dut tahurain salat baik lihurmatil mati tidak ada istilah tidak sholat tidak ada istilah aing macana gering teu kudu sholat mada ma'akul sabitan selagi akalna sehat sanajan awak negeri akal sehat tetap wajib sholat tapi lamun akal negeri awak sehat teu wajib sholat nu edan cager tapi akal nanti jager teu wajib sholat maka lamun ibu cager salaki tilok sholat berarti unggal penting ibu ditumpahkan ujaran mah sampai kagenep ka anak lagi salakina teu sholat pamajikan rajin sholat berarti pamajikan di parende salaki di marende jelema edan lamun pamajikan jeung salaki teu sholat berarti ta rumah tangga lamun pamajikan teu sholat anak teu sholat salaki teu sholat keluarga teu sholat itu teu sholat berarti ta keluarga lamun haji budali gua ceramah tapi akhirnya jamaah nu teu sholat berarti jamaah nu ceramahna ge geus teu naon edan kabeh hadirin hadirat muslimin muslimat muara edan rahimahullah urang edan tangga ari teh edan atuh sholat Masya Allah uyuhan tak kiainya bisaan sholat pebisnis memborongnya kiai ayah kabeh sama kiai tadi tak uyuhan bisa takbiratul ihram urang itu bogana naon berat takbiratul ihram ini Masya Allah pokona bapak-bapak ibu-ibu lamun urang kabeh teu maksakeun mah sholat ge moal kudu dipaksakeun mau ya subuh as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum eta di jero hate urang aya dua kekuatan iman kekuatan setan kekuatan iman ngomong cak iman bangun selamat pagi cek tapi setan begitu ngadenge as-salatu khairum minan naum cak setan dia tidurlah sudah tidur
2-3 kuda berlari. Ayo tidur sampai pagi hari. Kata setan gadget karena itu. Gelut iman jeung cak iman wudu tuh sajadah. Cak setan hees tuh salimut. Iman sajadah, setan salimut. Iman sajadah, setan salimut. Karena orang kadu tanggai kabeh jelema beriman dipilih sajadah. Amin. Amin. Dipakai salimut. Waya subuh mas salimut sajadah kayak gini. Tadi tebu pemajikan subuh sok numpang sabelah pun aku sih eta. Lain di sore kene. Atau gitulah setan. Pemajikan tebu subuh sok numpang sabelah waya subuh. Tadi kan orang sebagai suami masa tidak melakukan perlawanan. Aduh setan mah gitu baik. Mata ibadah itu fa'lul mukallafi mimma yukhaliful hawa. Pagawean jalma mukallaf anu selalu kontradiksi, berlawanan, bertentangan jeung hawa nafsu. Oh hiji warna ibadah nu teu dimusuhan nafsu. Ya Allah. Mata hebat amatnya para aulia, para ulama nu qalbuna geus kosong tina dunya, salat munaheun. Urang mah ya Allah di jero salat ge goplah ka Allah komo di luar salat tuh keur salat ieu Allah Akbar sial we acek geus bae ndeuh motor moal ditawatin deui bisa eta motor butut ge ka mama ge salat sabira motor 500.000 ade motor jok lagi di talian make karet knalpot make kawan diselah terbalik deui selahna sakali balik di kengkeong nanti eta motor lu kos gitu ge aya di hate urang tak coba keur salat bae ge Allah leungit di kalbu komo di luar salat sakitu ge santri atuh komo dewan. Yang padewannya urusan rapat, urusan kerja, urusan masyarakat, koma aya di hati. Tuh, urang hayang ngebersihan, urang hayang ngelengit-lengitkeun bagaimana Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dunyana geus lain hitungan. Sampai penjaga gudang harta Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hadirin rahimakumullah, gembok emas, laju anjing di kongkorongan ku emas, ku ngahinakeun ka dunya, ku geus teu nanggap ka dunya. Dunya loba di kalbu eueuh, aya urang mah dunya eueuh di kalbu pinuh hayalan. Dari salat mantap dah motor nu gede tapi cetek tuh. Ieu bae pake DP gitu. Dari salat pake DP. Ibu-ibu nyiaran coek ke kapangin nek nyambel mana geus jam 5 dah konjen geus dibeuleng ku aing dia maka mana ieu coek jeung kulekan teu kapangin aing salat asar geula Allahu Akbar bareng coek mah dijum si Ijah eta bungut si ebre keur salat salat mah maka teu bisa urang ta salat seperti aulia seperti ulama. Maka cintailah mereka. Cinta kepada ahli Allah adalah perwujudan cinta kita kepada Allah. Karena orang terpercaya diri, langsung ngomong cinta ke Allah. Awak loba dosa, sholat gencan bisa, ibadah makomo. Keur aya nage ibadah mapan teu perlu diomong-omong. Keur aya nage pan amalan nu bagus teu perlu diomong-omong. Urang teh jauh ti Gusti Allah. Kadang-kadang hadirin rahimakumullah kewajiban kalewat, kadang-kadang kewajiban katunda jauh amat di urang hayang salamat di akhirat. Maka geura muntang-muntayang murantai ka jelema-jelema anu deukeut ka Allah.
manehna aya di hadrat Allah, manehna teh kekasih Allah, urang ge sarua hayang jadi kekasih Allah. Mereka sudah datang, sudah usul kepada Allah, urang ge sarua lamun ibarat ka Jakarta teh nyaho jalan, teu boga kendaraan, teu boga ongkos, datang ka moal ka Jakarta. Euy datang ka moal. Hayang ka Jakarta, mobilna teu boga, jalanna teu nyaho, ongkosna teu aya, datang ka moal. Moal ngahayal pas kurang hayang menang ridho Allah, hayang datang ke hadirat Allah dengan awak loba dosa, dengan awak anu loba salah, dengan ibadah nu teu puguh, moal datang. Maka kurang mendekat Jakarta teu nyaho jalan, teu boga kendaraan, teu boga ongkos, numpanglah ka jelema anu geus nyaho ka Jakarta, nu boga kendaraan, datang manehna ka Jakarta, urang ge kabawa datang. Amin. Amin. Urang ayeuna ibadallah rijalallah aghithuna wa kunu au wa ya aqab wa ya sada wa antum ya ulil ta'alawan. Ya Allah, tawasul urang nyebut wali kutub, urang minta hayang diaku jadi murid, hayang ditulungan. Lamun jelma Wahabi jeung Muhammadiyah mal nyampe manehna mah tanpa tawasul langsung bicara ke Allah pret kos urang teh nyaho jalan teu boga kendaraan geus bae jeung para aulia cantelkeun hati urang. Zarah ka makamna, cintai mereka supaya orang diaku muridna. Datang ka rahmat Allah di akhirat. Horeng para pulang bakal nyiaran santri-santrina, para wali bakal nyiaran murid-muridna, para guru-guru ngaji bakal nyiaran anak didik ke waktu ngajina. Mereka diberikan wewenang syafaat oleh Allah untuk memberikan pertolongan kepada orang yang mereka kenal dan orang yang mengenal mereka, orang yang mereka cintai dan orang yang mencintai mereka. Cinta ka aulia jeung ulama, yakin di akhirat orang bakal ditulungan ku maranehanana. Ya Rabbal geus urang majarah gitu Bu muludannya. Gajaban gitu bae urang mamunan marhaba. Ibu pemuda, ayo belajar marhaba. Ulah aya pangalaman Haji Budoli dongeng ya diundang pengajian kok Masya Allah. Mobil tuh bisa naik motor, batuna segede-gede hulu. Waduh, cak nu ngajengutnya, hayu naik, atau hayu igen deh. Wede, men siapa yang pakai tasdid ngomong, atau hayu naik, hayu igen deh. Oh, caket di payu. Caket lu sejam datang. Bener ya, tuh bener ya, caket di payu. Nah, tuh ketinggal ya, tuh bendera di luhur. Masya Allah. Oh, begitu dia sabar kaji sabar, aduh sabar cangking nyengkeh lagi. Begitu datang ke lokasi, nyeri cangkeng leungit alhamdulillah, capek leungit alhamdulillah. Sebab nempo jamaah di luar dugaan, di luhur gunung eta muludan mani ngarebu. Ya Allah. Tapi ayah hanya akal hiji. Dimulai MC sampai ke penutup doa eueuh nu ngora. Wabeh hati-hati. Ainu tawasul jeung doa mah pas beureunya. Ieu mah MC. Ya Allah. MC aki nu tawasul, aki nu caramah. Kula nu caramah mah. Halo, marhaba macarawi. Dibuka badannya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dah mulu dan yang alaihan saja. Marhaba ya. Nu narik doa ya, nu narik marhaba ya inget betah. Nyalain latihan dia. Orang
iki wis lihat dona panati nyehatkeun sabaran geus khusyuk iman baju ngadoa oh my god awalin akhirin Allahumma Muhammad mik berasa puji dulu Mamat hajat hajat naon si Mamat hajat Afsal goyot pas rambutan saya ngagoyotan nomora kamana handphone di urang kuari pohoan handphone ulah nu awal nu ngarti ge ka masjid tasbih tinggal susur teu kabama handphone mah nyongklek di kantong sebab lamun di imah dicas bisi kabuka ku pamajikan makanya nyin kodona ge rumit ambe ulah kabuka sekali make kode jempol mana teh dicekal kan ku pamajikan aku kabuka kabeh handphone aya imam keur ngimaman handphone ge kantongan laju pohoan teu dipaehan aya nu ngabel laguna juragan empang geus lamun pamuda kuari jauh di majlis teu daek mah santret eta mun di lembur geus eueuh santri silakan ka lembur silakan karena santri adalah pelita agama yang mungkin penampilannya biasa tapi sesungguhnya mereka adalah luar biasa. Bagaimana sejarah bisa melupakan perjuangan santri yang ketika 10 November ada are-are Surabaya Hadratus Syekh Mbah Hasim dengan resolusi jihad dengan fatwanya siapa yang mati melawan penjajah syahid surga dan wajib angkat senjata bagi yang mampu untuk melawan mereka. Inggris memberikan ultimatum 1x24 jam Surabaya harus menyerah, harus mengibarkan bendera putih dan seluruh senjata harus diserahkan. Tapi santri berada di garda paling depan. Jenderal terbaik Inggris yang kemudian dibunuh oleh santri dari jarak dekat. Eta Jenderal Malabi ditembak ku santri dina jarak dekat. Tot pae datang ka ayeuna can kapanggih penelitian eta santri nembakna make pistol apa make pepelotokan santri boga kawan batak santri mah corona ge aman bae boga kayakinan nang saha kayakinan nang netes ti guruna mata kurang nyiar guru teh siaran guru anu nyieun tina ragu karena yakin tadina urang ragu jadi yakin eta guruan lamun tadina yakin jadi ragu ulah di guruan gitu santri harus jaga jarak kumaha jaga jarak Pak di kobong 10-an urang lilir di dampal suku batur di beungeut urang kadang-kadang mapas lilir dan naon ieu empuk hideung bujur banget itu sering terjadi kok. Jadi bujur dari sales mah kuat begitu. Aman ya sambung. Aman. Dahar dinampan bareng. Ya, dengan hukuman be aya. Beri dahar beri ngobrol atuh samuting parental di sumur kan. Hese misahkeun di rut be di dahar. Woi mani asin leh aing neutik. Aman. Masya Allah, indah dari santri. Tengah beting dek ngaliwat nyaran baturna boga mie hijina ngariung jadi dan seunut nyeduh mie na asap mangkokna gayung musola jadi bae gayung musola sobena segala naon gadinya tanpa garpu ramo meh na beak caina surudu kan hari gayung musola parenting isang kuman tapi aman bae dua yung musola isuk-isuk we aki-aki kena prank udang panggeulana we isang pan peler aing panas ya orangnya tak cabai salimi bener santai
Guys kira tuh pemuda malah santren insya Bapak dorong anak kena malah santren insya mau kurang di kuburan caan anak muka Quran Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur Lamun etan nu berkumandang insyaallah kuburan ulang kolot-kolot bakal jararaan amin itu kene hadirin rahimakumullah urang nyangan hate kumaca Quran nyangan bumi kumaca Quran kumaca sholawat tadi dipayun kurang diobrolkeun virus bakal jauh corona bakal lumpat lamun hate urang ta'aluk ka Gusti ieu mah urang jeung urang bae sering ngalingan ka hareup cenah bakal aya di virus wallahu a'lam jagaan kunaon ku ayat Quran poe Jumat isuk-isuk baca kahfi nu maca kahfi poe Jumat awakna bakal dikelilingan ku cahaya surat kahfi cahaya itu akan menjadi protek perlindungan bagi si pembaca ulah majaan status baik. Di status kan lamun boga grup urang misal 30 dibuka hiji-hiji teh teu karasa. Aju hayang komen, aju hayang japri, aju minta video. Eta setengah jam bisa saja. Maca kafi 30 menit teu baca poe itu. Baca. Insya Allah. Sok-sok beres maca Yasin. Wa ilaihi turja'un. La ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا sampai akhir ahadah eta mun dibaca aman amin baca banyak ngabentengan awak atau rek sare akhir surat kahfi innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا sampai angger dijaga orang ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Geus mudah-mudahannya urang teu kaburu maca kahfi Jumat tadi tah Jumat isuk mulayan maca kahfi. Urang aya pesantren di lingkungan urang aya hobong, di lingkungan urang aya santri. Nuhun ya Allah, andaikan tidak ada mereka yang aktif dengan sholawat, yang aktif dengan kahfi, yang aktif dengan membaca marhabah, aktif dengan tawasul. Wallahu a'lam. Tapi ku Allah masih di lindungan urang wasilah para kiai jeung para santri anu istiqomah bersolawat, istiqomah maca kahfi, istiqomah maca ratib, istiqomah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bu di dulur kula Al Mukarram Kiai Siroj mudi sundat anak sing diracakeun. Amin. Jadi patali ajeuna mah pamajikan kula
misanan gitu. Jeung sanajan abdi can pernah dia mama ani tapi istri mah di mama kapungkur gitu. Jadi kiai-kiai nu tadi mah mondok ai kula menang santri nah hebatan kula gitu kan. Gitu mondok tapi menang santri atuh lah gitu nya kudu dua-dua uji bae nu penting merci merci atau ya dua di agian berenang bohong lah nanya mudah-mudahan kurang hadir Allah selalu tambah taufik hidayah diberi semangat ibadah diberi cinta ke ahli ibadah anak-anak kurang jadi ahli ibadah mudah-mudahan akhir hayat husnul khotimah. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.